Kumaha kamaneh kabarna enak mun asalin tuh ning enak mah bawa di kabeh namanya negara remil gitu ning pipi. Asal we ngomong teh maneh mah. Sebutkeun di KB emangna aing banci di KB. Biasa pan aing meureun hirupna senang sia teh. Tinggal ulin aing mah. Teu capek-capek. Heureuy biasa teh aing mah heureuy. Tong dianggap heureuy eta mah. Aing maneh ayeuna gawe di mana kitu euy? Ini asa jarang ningali ning urang. Urang mana motor gawe, pan pamajikan urang gawe. Urang mah nganterkeun doang, ini isuk balik burit. Urang mah isuk teh nyawa manuk, kadang nguseup. Pamajikan nu gawe manengan duit di pabrik. Urang mah cicing we di imah, nyangu, ngepel. Yeuh dengekeun ku manehnya. Pamajikan teh tulang rusuk lain tulang punggung. Jadi maneh sebagai salakina wajib nganapkahan pamajikan. Ayeuna mun maneh can meunang pagawean lah minimal maneh neangan pegawaian. Ulah ngusuk-ngusuk ke pamajikan teh tulang rusuk lain tulang punggung. Pan berhenti awalna oge maneh teh arek nganapkahan meureun. Ku pamajikan teh lain arek dinapkahan cik atuh mikir teh. Pan maneh teh boga otak meureun si kitu teh mah. Deueuh da kumaha tuh da ayeuna mah lolobana pan kitu geuningan. Lalakina cicing di imah pamajikan gawe di pabrik. Betohana ngasuh budak. Kumaha deui atuh da? Geus kagenahan kitu meureunnya. Atuh lain zaman arek kitu mah lain zaman teh eueuh kahayang sia teh boga harga diri arek kitu cara nama. Bisa tuh sia make androk sia teh kehet make androk.